Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Abi Mang Juy, Abi Mang Endo di channel Koleksi Bobodoran Sunda. Cicing Mang Endo. Oh, mangga tuh. Bade caritanya, bade carita pengalaman gitu nya. Kamari tah dinten Minggu nya di imah teh nya Abi kerarudak, rarungsing itulah lalieur. Ningali imah babalataknya ningali motor bulan di can dikumbah 3 bulan. Jadi rencana teh nyuci motornya Abi teh milarian dah ke pencucian motor. Milarian pencucian motor Abi teh. Kapayun tadi dinya. Tukung silila menak Abi teh nya nyuci motor teh. Ngantosan we di sisi jalan teh nya. Datang tah teu lila teh nya tukang cuci motor teh. Abi ningalinya kaluhurnya aya pelang jadinya teh. Cuci motor 24 jam tulisan teh. Langsung eta si tukang cuci motor teh narosnya ke Abi. Cenah. Bade cuci motor? Jawabnya langsung ke Abi teh. Mau amang piraku cuci motor 24 jam. Lila-lila teuing. Biasana ge paling lila 15 menit mah. Belanyang we deui Abi teh ke motoran deui nya. Ke rarudet teh. Lenjang we. Tah ningali di dinya teh. Di kajauhan teh nya. Nu herang gitu nya warna hijau. Ciga polisi ieu mah euy. Bener polisi kerazia ciga nama teh. Deg-degannya Abi teh da teu nyandak sim euy. Deg-degan bener asli. Teu lila beunang polisi dikasisikeun. Ditaros ke polisi teh. Tunjukkan SIM cenah. SIM mana SIM cenah. Ku saya jawabnya, "Ical, Pak." Ditanya deui ke polisi teh. "Ical ka mana?" cenah. Saya langsung aja jawab ke polisi teh. "Namina ge Ical, Pak, atuh teu apal di mana-manana." Aya wae Bapak. Kurarungsing teh. Teu lila di dinya nya ditilang. Yang gue cek saya teh. "Coba lah tilang, bae." Dikeun eta motor teh. Ke buru-buru teh Abi bade ieu naon rental. Bade diajar komputer. Pesan we teu lila teh dinya ojolnya pesen. Teu lila dijemput aku ojol teh nya. Terus tos dugi tempat rental teh nya. Biasanya diajar gitu Abi teh nya. Tempat rental teh hoyong jasa komputer teh. Zaman globalisasi kieu nya udah biasa komputer gitu. Diajar tanya di pasian modul ku pengajar tanya. Fungsi-fungsi ieu cenah di tombol keyboard naon wae cenah kitu. Abi pelajari nya. Baca heula nya, dibaca gitu. Kalau resana di gigireun Abi ge nya aya nu diajar oge gitu. Hayong tes komputer kaminya sareng Abi gitu. Biasanya diajar terus naros ke Abi teh nya teu lila teh nya Abi. Cenah. Ieu tombol enter kanggo naon cenah. Aduh, jero hate teh nya. Era euy mun teu ngajawab mah euy gengsi. Jawabnya ku saya teh nya bari ngasal teh. Yeuh, tombol enter teh jangan gancangkeun program. Nanya deui nya si teh. Gancangkeun program kumaha cenah. Terus saya jawabnya, "Yeuh. Tombol enter teh nya jangan gancangkeun program. Ai jangan lambatkeun mah lain enter, tapi entar." Nah, itu diajar deui nya Abi teh da hayang bisa komputer gitu nya. Terus saya diajarnya fungsi-fungsi FVG gitu, F2, F10 toh. Naon wae nya fungsi teh. Biasa gitu nya maca gitu. Bari dipraktekkeun gitu nya di komputer teh. Teu lila nanya deui. Jero hate teh. Loba nanya pisan ieu dalam hati teh. Nya urang ge keur diajar, hayo we nanya. Nanya teh naon? Cenah. Iya, nah hanya tetiasa Facebookan, diketik Facebook tetiasa akhirnya tetiasa muncul gitu. Terus saya jawabnya,
udah bari ieu teh nya pura-pura jago abi teh nya. Jawab ku saya teh. Ya, ketik heula atuh eta tah www 3 kali. Macam tulisan Facebook teh ketik www 3 kali. Nanya deui si hore. Ari www teh artina naon? Ku saya jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah, itu rusing teh loba nanya pisan.